Sampurasun. Wilujeng sumping Rizky Snails. Abdi Nadine Alika Pertiwi. Sareng abdi bakal mawa anjeun hiji nungi ayeuna anu bakal nutuakan ka anjeun ngeunaan arak-arakan panganten tebu mulai pembacakan 2025 di Pabrik Gula Sinang Laut Cirebon. Cirebon, Pabrik Gula Sinang Laut nu aya di Mokan Cirebon, Jawa Barat, naikkan kegiatan arak-arakan panganten tebu dina acara bacakan 2025 diayakeun dina poe Jumaah tanggal 30 Mei 2025. Tradisi sudah menjadi bagian tina budaya lokal, jeung simbol syukuran mimiti olah tebu pikeun dijieun gula. Arak-arakan ieu dimimitian ti leuweung tebu di sabueureun pabrik nepi ka halaman utama pabrik. Dua batang tebu dipapakeun ka awas panganten lalaki jeung awewe. Dihias ku lawan bodas jeung beureum, sarta diparang ku gamelan jeung seni tradisional saperti tari topeng jeung sintren. Kegiatan ieu tangan ukur pikeun karyawan pabrik, tapi oge masyarakat sabudeureun, barudak sekolah, para sesepuh, jeung aparat desa sararea minung ngaramekeun, make pakaian adat Sunda jeung Jawa. Para pengurus pabrik nyarios, yen arak-arakan panganten tebu teh minangka simbol kaharmonisan antara alam, manusia, jeung berkah Gusti Nu Maha Kawasa. Pimpinan Pabrik Gula Sinang Laut, Bapak Haji Rudi Santosa, ngajelaskeun, bacakan teh mangrupa bentuk rasa syukur karena dimimitiana panen tebu jeung proses produksi gula. Ieu tradisi ngajarkeun urang pikeun hormat kana alam jeung ngajaga gotong royong, saur anjeunna. Selain arak-arakan, acara ieu oge diisi ku doa bersama, hiburan seru, lombakan olinan barudak, serta pasar murah pikeun warga sakitar. Tradisi bacakan jeung arak-arakan panganten tebu dipiharep tetep dijaga jeung diwariskeun kana generasi salajengna salaku bagian tina warisan budaya lokal mengandung nilai sosial jeung spiritual leluhur. Sakitu waktos ieu abdi Nadine Alika Pertiwi lungsur ti payun. Atur nuhun sareng wilujeng enjing wilujeng pate pangli.